Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu para mancomania, salam dunya wadia balad aki sadaya. Seperti biasa tepang dangu daynya sareng aki di acara anu maneh nyaita dongeng Sunda anu dipedar di channel Mancomania. Urang ngereuyeun neraskeun hanca anu katunda dina jejer lalakon nyaeta Mulang Kapangkonan. Ieu dongeng teh rekan aki nyalira didongengkeun oge ku aki. Mugi-mugi wae tiasa katampi kalayan kabingahan, oge tiasa janten panglipur kalbu, pangbeberah kana manah, pangrepeh kana hate. Urang tamatkeun di bagian anu ka-16 Mulang Kapangkonan. Kumaha lalakon dagar kiropa? Antosan wae sakedap deui. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetep aya dina kasehatan, lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna, dikanalkeun imana, dilancarkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina. Amin ya rabbal alamin. Aki nyuhunkeun dihapunten samudayaning kalepatan ka para mitra kaum dangu di mana wae ayana. Bilih haya cariosan anu teu sapagodosnya, oge anu kirang mernah, oge sok heureuy akina nya hapunten kumargi urang teh sakedap deui bade lebet kana sasi Ramadan, sasi saum di mana urang teh bade ngalaksanakeun ibadah saum. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadengkeun mangga ulah asasanya kantun di subscribe wae. Di toel wae palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Alhamdulillah siang ieu hujan ngagebretnya. Berkah hujan, mugi-mugi hujan anu berkah anu sae nya, insyaallah maparinan kasayaan ka urang sadaya. Urang tamatkeun Mulang Kapangkonan di tengah hujan ageng ieu. Parsamakna sor citeh panasna mangga kaparayun sadayana. Perung Usum hujan geus mimiti datang. Hujan di kota Bandung meh unggal poe turun ngagebret, maseuhan bumi. Sarua jeung katunggaraan dagar kiropa anu meh taya kendatna. Poe harita hujan turun kawas dicicikeun ti langit di sabudeureun wewengkon Lembang. Dagar keur ngahuleng nangtung dibeungkeut kawas leupeut dina meja sirkulasina. Di jero kamar aya Iroh sarta saurang tukang anu keur meneran lalangit anu bocor. Dokter Herman anu mawa eta tukang teh sabab karunya kadagar anu kari dibaturan ku Iroh juru masak sarta Imas purah nyeseuhan jeung kukumbah. Laporan kesehatan dapat teh tambah turun wae. Kuring mutuskeun yen leuwih hade anjeun teh pindah wae ka rumah sakit supaya leuwih kajaga sarta leuwih katalingakeun sagala rupana, cek Dokter Herman beri mulak-malik catatan medis nadagar. Tadi teh kuring panggih jeung Sophia naroskeun anjeun. Sophia butuh waktu tapi Sophia pasti balik deui ka dieu. Eureunan ngahariwangkeun Sophia, dapa anjeunna teh saurang pajuang, pasti bisa ngurus dirina nyalira. Sementara Sophia can datang, kuring geus nitah parawat sejen pikeun samentara waktu, cek Dokter Herman. Saterusna malik ka layar TV sabab poe harita poe diputuskeunana kasus euthanasia atawa mercy killing dagar kiropa. Kami menyampaikan berita terbaru langsung dari Bandung.
Pengadilan Tinggi Bandung akan memutuskan hari ini terhadap permohonan Dagar Kiropa untuk mercy killing. Keputusan hakim mungkin akan menjadi tonggak dalam sejarah peradilan Indonesia. Kami menantikan koresponden kami Asep Maulana langsung dari Pengadilan Tinggi Bandung. Cek membawa acara berita di TV. Asep, seperti apa di sana? Gambar ubah jadi seorang lelaki nuker di Pengadilan Tinggi Bandung. Susah dikatakan, Sinta. Susah dikatakan. Saudara sabar. Semua orang berharap hakim menorehkan lembaran sejarah hari ini. Kita segera mengetahui apakah sistem hukum menuju ke arah yang baru. Seperti Anda lihat, koridor pengadilan kosong. Semua orang masuk ke ruangan sidang menunggu keputusan bersejarah. Kami ingin mengucapkan semoga sukses pada Dagar Kiropa. Delila gambar rubah nukatenjo hakim katua keur macakeun keputusan sidang pikeun kasus pengajuan eutanasia Dagar Kiropa. Katempo dina layar hakim keur cumarita disaksian ku sakabeh hadirina anu hadir. Sugianti SH oge aya panghareupna salaku wawakil ti Dagar Kiropa. Setelah mendengarkan semua pembelaan dan kesaksian yang mendukung kasus ini, serta meneliti semua kompleksitasnya, pengadilan ini telah mencapai keputusan. Permohonan Dagar Kiropa untuk eutanasia tidak dapat diterima atau dikabulkan. Kasorot tina kamera kumaha hanjeluna Paroman Sugianti Esa. Pada tingkat kemanusiaan, kehakiman memahami Tuan Dagar Kiropa yang mengalami penderitaan dan pembenaran atas permohonannya. Bagaimanapun, pengadilan ini tidak berpihak kepada setiap individu yang berusaha mengambil hidupnya sendiri. Oleh karena itu, keringanan ditolak dan permohonan ini diberhentikan. Kitu keputusan Pengadilan Tinggi Bandung teh ditutup ku ketokan palu hakim. Dagar ngahulang. Dr. Herman ngalimba. Ngarungu eta keputusan, reporter TV terus nyarita. Kita baru mengetahui Dagar Kiropa kehilangan kasusnya. Permohonan bersejarahnya mercy killing telah ditolak. Dia dijatuhi hukuman tetap hidup bertentangan dengan keinginan sendiri. Baginya, akhir sudah tak tampak dimanapun. Di sini, Sabar Rastana dalam liputan khusus Bandung. Dagar ngerahu. Paribasa hirup henteu paeh ge teu hos. Nuluykeun hirup puguh tambah seunggah sabab kiwari geus ditaringgalkeun jalma-jalma anu ngabelaan jeung respek tur nyaah ka dirina. Pikeun maot ge taya jalana sabab pengajuan eutanasia ditolak ku pengadilan. Dr. Herman anu teu kuat nahan kasedih nguniang hudang tuluy kaluar ti kamar. Sagruk bae manehna teh ceurik di balkon luar. Dipirig ku Syahna Cihujan anu terus ngagebret kawas anu milu sedih kin kana nasibna Dagar Kiropa. Rek teh sedih kumaha sabab Dr. Herman teh dokter anu mimiti ngubaran Dagar sawaktu harita ragrag dina pentas teater teh di gedung Sabuga. Dr. Herman anu apa sagalana ngeunaan Dagar tapi tugu 14 tahun lilana. Dirina tetap satya ngabantu ka Dagar. Ti zaman Dagar diurus ku Agnes Anaya tapi kadirawatna ku Sophia. Peting harita, hujan masih turun ngagebret. Dagar ngagoler dina ranjangna, asa sieun asa keung karasana pikeun Dagar waktu harita. Ras ka jalma-jalma nu satya mikanya ka dirinya. Tambah cewang hatena sabab kiwari mah liuk dengan liuk lain jauh kasintung kalapa. Karasa sepi taya serina Sophia anu biasa maturan dirina. Ngalas kana diri sumangatna tambah suda tunggara karasa parna. Bari rusras jauh paninengan, Dagar tengok coma ngedalkeun bang balu hate bari netep kala langit kamar nu tambah burem sabab tambah teu karawat. Ceneluk awak sakujur. Maca diri geus sakieu ujur. Ragangan saukur titipan ti Gusti. Cinek diringan hiji. Nu jauh kasintung kalapa liek batur liek dengan. Awak kasiksa.
lir kalakai katabak angin leles teu walakaya. Duh ibu hapunten putra, yawak pinuh ku dosa, kieu rasana jauh ti sasaha, waktu raga karasa parna. Lalaunan panto kamar aya nu muka, sora lengkah katangkep kupang dengena dagar kiropa. Lalaunan panona ngagiler mapag hiji rupa nu leumpang ngadeketan kana ranjang. Trep dua panon antrep patetep geter-geter cinta kiwari tambah atra karasana. Kabungahnya liara deui kana sakujur badan, pamenteu geulis nu geus lawas kalukis dina sajroning dada ayeuna nyata nembongan deui. Sophia, anjeun mulang. Pastina anjeun lalajo warta di TV. Kuduna maulah buru-buru damel ka dieu deui. Teu tiasa hirup pami teu aya sayuran ieu nya. Cek dagar. Si horengan nu datang teh taya lian Sophia. Tangtos bae. Abdi teu tiasa hirup tanpa anjeun. Cek Sophia bari maledog imut anu kareueut. Sorot panona pinuh kurasa kadeudeung anu salila ieu nyang karuk teu bisa bekas sabab katalian ku pangkatna nu geus jadi pamajikanna Joni. Pamenteu teh mani acak-acakan kitu, cek dagar sabab nempo Sophia anu pipina gareuneuk balas ditampilingan ku Joni. Bukna acak-acakan balas dijenggutan. Anjeun oge, tembal Sophia. Dasanya nasabrak taya Sophia madagar tara nyisiran-nyisiran acan. Anjeun ketempuan namani gumbira Sophia. Sabab kasus kuring elehnya. Sanes. Tapi kumargi abdi nu kenging abdi tos pipirakan. Abdi ayeuna tos bebas. Wilujeng atuh. Ada pak. Abdi tiasa ngabantos ngeunaan ka hoyong AA. Dagar olohok, asa teu percaya kana caritaan Sophia. Sumuhun, eta nasia. Sophia negaskeun. Sophia, abdi serius. Ulah ragu kana cariosan abdi. Tos diemut sababaraha kali ge. Kabagjan ada pamangrupikeun sagalana pikeun Sophia. Tapi anjeun deh bisa dihukum penjara lamun tepi ka kapanggih 2 atau 10 tahun. 20 40 tahun ge teu masalah kangge Sophia. Teu sabanding sareng penjara seumur hidup anu dilakonan ku dapa. Anjeun teh bener-bener mika cinta ka kuring. Sophia teu ngawalon tapi paromana ngadadak nyiak, pipina anu semu beureum tambah euceuy. Ku kitu bae oge dagar geus surti. Yen wanoja nu aya di sisieuna teh bener-bener tulus ikhlas mikanya ka dirina. Pok dagar cumarita deui. Ayeuna mah nyaritana bangun daria. Sophia, kersa nikah sareng dapa. Ayeuna pan anjeun teh tos bebas. Kersa Sophia, cek dagar deui. Sophia nutup beungeutna ku nampaleun. Sajan kuring indit, kuring oge hayang nyumponan ka hayang anjeun. Kersanya Sophia. Sophia lain embung tapi ngarasa diri teu pantes nyanding jeung dagar. Sabab salila 12 tahun manehna teh ukur jadi parawatna, pagawena dagar kiropa. Sophia, kuring moal menta pikeun kadua kali. Urang nikahnya. Padagar. Ulah pa atuh, anjeun tiasa nyebat AA. Akang atana pidapa. Sophia nyusutan cipanon kabagja nu teu karasa nyurucut dina tungtung
panona anu cureleuk. Oge tiasa nyebat yayang atanapi ibu Dagar. Oh yes, Sophia ngagabruk Dagar. Mohon yang dugi maut misahkeun urang. Sapepeting dua nana paungku-ungku nyacapkeun ka sono dipiriku hujan anu terus-terusan turun tepi ka wanci subuh. Dua poe ti harita sakabeh sobat diundang, Sugianti, Dr. Herman Gani jeung nu sejenna geus rempeg hadir di patengahan. Dagar nyarane dina kursi rodana, nu sejenna oge dariuk dina kursina sewang-sewangan karinungguan lebe anu can datang. Hadirin para sobat sadayana, hatur nuhun parantos sumping dua wengi kalangkung Sophia parantos satuju pikeun janten istri simkuring. Cek Dagar mere sambutan, hadirin keprok bari aya nu nyebut wow oge. Malah Sugianti sarta Gani mah tinggara bruka Sophia bari ngawilujengkeun. Dagar ngagiler ka Sophia. Ieu nikahan anu aneh, panganten istri teu ngangge gaun panganten. Daya ritual adat, daya cincin. Tapi ieu kisah cinta panghebatna di dunia. Sanajan ukur jam-jaman tapi urang duaan bakal janten caroge sareng istri. Kangge sadayana sobat anu berjuang sareng simkuring. Simkuring ngahaturkeun nuhun anu kalintang ageungna, tapi simkuring moal ngahaturkeun nuhun kangge Sophia. Kangge sadayana anu tos dilakukeun kangge simkuring, nuhun teh henteu cekap. Mapah ka dieu Sophia, pikeun munggaran bari teu nyana koran, kopi atanapi obat-obatan dina panangan anjeun. Ieu sanes jalan nu gampil, 12 lengkah nu bakal jalanan sami sareng 12 tahun cinta anjeun. Dinten ieu ngalengkah pikeun janten istri simkuring, janten cinta tina hirup dapa. Sophia nu ukur dangdan sederhana di kabaya bodas, buukna disanggul ka tukang tapi teu ngurangan kagelisanana. Lempang lalaunan nuju ka Dagar, sorot panona dilimpudan ku kabagjaan. Dagar geus ngarendeng jeung Sophia tapi lebih teu datang bae. Kawasna mah lebe teu daekeun ngawinkeun sabab ngareungeun kasus eta sia nu diajukeun ku Dagar ka pangadilan. Anti, cobi hubungi Ustad nu sakirana siap nikahkeun kami. Cek Dagar minta tulung ka Sugianti. Ya, namina Aa Dadang, anjeunna sobat FD. Abdi dina Facebook. Tetapi di ibu mina ge kayak abdi ditelepon heula. Sugianti gura-giru keluar di rohangan bari ngusiwal kana tasna ngaluarkeun HP-na pikeun ngahubungan Ustad ka wawuhna. Teli lagi Sugianti datang deui. Sakedapnya antosan saja moe mah anjeunna bade ka dieu. Bari nungguan anu datang sakabeh tatamu dititah ngaropi heula sabab iroh geus nyadiaan sagala kadaharan ka Sunda. Aya jalabria abu Putri Noong, Putri Mayang, Surandil, telepon, kelepon, kueh, cuhcur, opak, beas, rangginang, jeung sajabana. Heuleut sajam ti luar aya nu uluk salam, Sugianti gancang muruk ka panto ngabagiakeun anu anyar datang. Saurang lelaki di kopea hideung gagah nyeples kawas kidalang asup ka jero imah. Iya Dadang tos sumping, cek Sugianti. Dadang bari imut nguriling nyalaman sakabeh jalma nu aya di eta rohangan. Punten anu mana calon pangantena? Ieu cek Sugianti bari mere isyarat nunjuk ka Dagar sarta Sophia. Mana walina? Ti pamaget mah parantos ngarantunkeun. Oh sawios, anu penting mah wali ti calon panganten istri. Sadayana ge tos ngantunkeun diwakilan ku mamangna Sumuhun. Mangga mamangna kapayun. Saurang lalaki tengah tubuh maju ka hareup. Geus sagala syarat lengkap mah prak bae Dagar sarta Sophia diistrenan ditikahkeun pikeun sah jadi salaki jeung pamajikan. Gancangna carita acara akad teh lancar. Dagar jeung Sophia resmi ngadahup jadi salaki jeung pamajikan.
Beres acara kawinan dagar keur midang dina balkon nempo katumbiri anu bijil sanggeusna hujan raat. Saurang lalaki anu taya lian Dadang nyamperkeun ka dagar bari mawa kursi. Kursi disimpen sisieun dagar gek Dadang diuk dina kursi. Endah pisan dunya teh nya, cek Dadang muka obrolan. Sumuhun ukur hiji katumbiri wae abdi tepi kapogot ninggalna. Walon dagar bari tetep melong kana katumbiri anu tambah bengras katempona. Daya ciptaan Allah anu teu sae di dunya, sadayana ge ngandung hikmah. Tapi punten kunaon padagar palai ngantunkeun dunya. Abdi ngaos dina berita. Oh, muhun abdi teh tos teu kiat 14 tahun diganggayong kieu wae. Parantos nyobian nareka. Sadayana tarekah pernah dicobi Ustad, tapi teu aya hasilna. Punten, narekahna bilih bae lepat. Dagar ngagiler ka Dadang. Dadang ukur imut. Lepat kumaha Ustad? Ieu padagar, seueur jalmi anu lepat narekahna, nyaeta henteu nyandak Allah dina narekahna. Jawab Dadang beri tetep imut. Tenyanak Allah kumaha abdi tengartos. Abdi bade naros upami padagar nyeri mastaka nu kaemut pikeun ngubaran naon, nya aspirin atanapi obat nyeri sirah anu sanesna. Pami nyeri patuangan atanapi mual-mual nya emut ka obat mah, obat paranti mah. Pami teu damang ku obat mah nya emutna ka dokter. Tah, leresan dia lepatna narekah ngubaran kasakit teh padagar. Lepat kumaha ya? Mohon lepat. Henteu nyandak Allah ngalibetkeun kawasana. Emang nasa kedahna kumaha kitu? Dagar tambah penasaran kana caritaan Dadang. Sagedahna upami urang nyeri mastaka nu kahiji diemutnya Allah heula. Contona ya Allah, hatur nuhun parantos di paparinan nyeri mastaka. Abdi rumaos salami ieu mastaka abdi teh remen diangge maksiat. Ngemut kana kagorengan batur, ngemut anu teu sae, ngarancanakeun kajahatan, ngarancang pikeun kadoliman. Abdi rumaos selepat, abdi bade nareka meser obat nyeri mastaka. Nyuhunkeun dina mangkeun deui mastaka abdi teh ya Allah. Pami nyeri patuangan, Gusti nu Maha Suci, rumaos ieu patuangan teh remen ngamam barang anu teu halal, remen diangge anu haram. Abdi nyuhunkeun ampun ya Allah, nyuhunkeun didamangkeun deui ku cara nuang obat nyeri patuangan. Kan sae nobatan heula dosa anggota badan teras dilajengkeun ku nyuhunkeun kasayan kanu maha nyageurkeun, maha kawasa. Margi obat dokter atanapi cara sanesna sadayana ukur cukang lantaran. Sayaktosna anu ngaijabah anu ngidinan urang damang deui angin Allah Subhanahu wa taala. Dadang panjang lebar mereka terangan ka dagar kiropa. Dagar ngahulang miraga meneng. Caritaan Dadang kena pisan kana hatena. Lamun kaya kitu mah tareka aing salilea teh bener-bener salah. Sabab aing lebih percaya kana obat sarta jalma nu ngubaran. Lain menta kamatihan eta obat kanu gaduhna. Kitu gerentas hatena dagar harita. Padagar abdi mah bade pamit. Margi parantos sonten. Dadang uniang nangtung tuluy nyalaman dagar kiropa sadosna pamit kanu lobaan. Sugianti ngiringkeun Dadang tepi ka pakarangan imahna. Tilu poe ti harita, dagar terus bae inget kana caritaan Dadang. Harita keur paduduaan jeung Sophia di kamarna. Sophia ngaharewas. Bade iraha palaina. Maksudna mah ngeunaan eta nasihat teh. Teu ingatuhnya. Hate akang jadi marudah ras kaditu ka dieu pipikiran ngarancabang. Walon dagar bari melong kana jandela kamar.
Akang teh kaemutan bae cariosana adadang yen narekah teh kedah ngalibetkeun heula Allah. Sabab sanyana sagala kamustajaban ubar eta gagaduhana mantenang. Salila ieu sigana akang salah dina nareka. Tapi kan teu cager-cager kieu teh. Sopia, cek dagar deui bari tetep anteng neuteub jandela anu ayeuna mah mimiti baseuh sabab hujan geus mimiti turun ngaririncik. Janten akang moal cios gaduh niat etuna sia teh. Sopia kalah marah mai sabab sabenerna mah hate leutik nama memang teu mikeun lamun seug dagar tapi kamaot teh. Moal wakas sigana mah akang kalah nambahan dosa lamun seug maihan maneh. Tapi can sanyana bener dina nareka. Komo bari jeung poho ka Allah. Ya Allah, nanda ampun jisim abdi anu salami ieu ukur tiasa maido. Teu nampi kana papasten ti Gusti. Bilih ma abdi kieu teh kulantaran ieu badan remen dia canak maksiat, sering dilengkahkeun ka tempat anu dilarang ku Gusti. Ya Allah pangeran abdi, nampi diri abdi kana sagala papasten anu parantos dibebankeun ka jisim abdi. Ya Allah ya Robbi, upami masih kene aya gurat pikeun abdi damang deui, abdi nyuhunkeun didamangkeun. Upami parantos kedahna abdi henteu damang, abdi nampi margi badan sakujur ieu rumaos teu ngagaduh-gaduh. Angin gagaduhan Allah sadaya. Dagar gegerandengan bari neuteub ka langit. Kala langit kamar maksudna teh. Hatena jumerit. Rumasa lamokot ku dosa rumasa hirup kaluli-luli poho kana temah wadi. Cipanon ngembang dina juru kongkolak. Dagar tuluy lalaunan ngalembereh mapai pipina nempo kitu Sopia nangkep dagar milu kagagas. Bari sarua cipanona bedah. Sigana mah hate dagar geus kageingkeun ku nasehat jeung sarana adadang anu geus jauh poho ka Gusti ayeuna mulang ka pangkonan. Keur kitu geleger gelap di sada manitarik awor jeung soda guludug anu pasusul-susul. Geleger deui ti belah puncak gunung Tangkuban Parahu kadenge kawah Ratu Batuk. Bumi ngadadak inggeng, lampu guang gawing manimotah imah ting rarekot lini gede ngadadak ngoyakeun jagat. Sopia gancang ngadorong kursi roda salakina muruka jalan di ka lantai dasar. Kursi roda didorong satakar tanagana sabab hayang gancang tepi ka handap. Kareke setengah jalan pet lampu teh parem. Kayanya dipoek mongkleng teu katempo curug-curug acan. Sabab ngadorong kursi roda bari lumpat dibarengan ku hate anu tagiwur bari ngadadak poek deh cedak kursi nabrak gigir tangga. Sopia labuh sabab leungit keseimbangan badan. Panyakalna leupas kursi roda ngabanting ka handap. Awak dagar teh ngajuralit terus ragrag ka lantai dasar. Kadenge sora jeritna Sopia anu nyamat ngaran dagar. Meh bareng jeung sada badana dagar anu ragrag kana ubin. Bari uyup ayap Sopia gancang muru ka handap tapi dagar teka sampak. Sopia gegeruan ka dagar tapi teka denge sora dagar nembalan. Iro gancang ka dieu bawa lilin. Kadenge sora ngolotrakna panto ti kamar Iro. Bray aya cahaya tina lilin anu dibawa ku Iro. Iro gura-giru nyamperkeun Sopia. Teu loba catur lilin dicokot ku Sopia. Terus manehna teh ngurilingan rohangan neangan dagar. Kasampak dagar teh keur nyarande di tembok belah kaler. Sopia gancang nyamperkeun ngusapan dagar bari tumanya. Teu kunaon-naon. Henteu Sopia. Geuningan tiasa nyarande di palih dieu. Sopia heraneun. Nah dagar bet bisa aya dina kayan nyarane dina tembok. Apanan dagar teh lumpuh sawak-awak. Teh ngorondang ti handapeun tangga ka dieu. Cek dagar bari beungeutna masih pias. Ngorondang. Tiasa ngorondang. Ada mang. Sopia ngagebig-gebig awakna dagar terus nyampaan leungeun jeung sukuna.
dagar kakara sadar yen awakna ayeuna bisa digerakkeun. Manehna ngangkat leungeunna lalaunan, bener bae. Leungeunna bisa diangkat. Ramo bisa dagar-rak sanajan gerakanna masih kaku. Dagar hudang lalaunan bari disangkeh ku Sophia. Dagar teh bener-bener bisa nangtung deui. Bruk dagar sujud bari tuluy ceurik dituturkeun ku Sophia. Hatur nuhun ya Allah, hatur nuhun. Alhamdulillah rabbil alamin. Bray lampu ngadadak hurung. Kayancang mabra. Sophia gancang nyokot HP-na nelpon Dokter Herman Sugianti sarta Gani. Isukna dagar dibawa ke rumah sakit ku Dokter Herman. Sophia, Sugianti sarta Gani oge milu ngajajab ke rumah sakit. Beres dipariksa rumah sakit nyatakeun yen kersaning Allah. Dagar cager total. Urat-urat motorik anu harita kajepet dina tulang-tulang beheungna sacara ajaib leupas bari teu pegat atawa cedera. Tisabrak harita. Dagar hirup sauyunan ngabina rumah tangga jeung Sophia. Dagar kiwari jadi jalma soleh tara ninggalkeun ibadah rajin tutulung ka batur anu butuh sarta mikanya jalma leutik. Lalakon dagar kiropa tamat dugi ka dieu. Pamirsa sadayana kidalang nyuhunkeun dihapunten sadaya kalepatan sareng kakirangan dina medar carios mulang kapangkonan ieu. Mugi-mugi wae saeut kedik dua kedik nanya aya hikmah anu tiasa dicanda kanggo pienteungeun urang sadaya dina ieu lalakon. Urang tepang dangu deui di lalakon anu enggal anu sanesna nya. Sakitu heula panginten pamirsa anu tiasa kapihatur kumwe salam kasadayana oge kasadayana anu parantos mairan ngalaikan sareng nge-share kana dongeng-dongeng Aki. Hatur nuhun. Panginten sakitu heula anu tiasa kapihatur. Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag rengse.